sadayana. Di waktu ieu abdi bade ngadongengkeun hiji cerita legenda anu sae pisan pikeun ireng sadayana. Mugi di dongeng ieu urang tiasa nyandak hikmah sareng atikan anu kapandung di jerona. Sakituna simkuring Rahel Asyila ti kelas 10 hiji bade ngadongengkeun kanggo sadayana. Di hiji leuweung aya sakadang buaya di sisi walungan. Awak manehna katindihan ku tangkal nu potong. Tuluy buaya ngagorowok minta tulung. Tulung! Tulung! Ti kajauhan kebo ngadangu aya suara minta tulung ti jero leuweung. Tuluy we disamperkeun ku kebo teh. Prak! Datang ka tempat. Kebo nenjo aya buaya nu awakna katindihan ku tangkal nu potong. Ari maneh teh kunaon buaya? Cek si kebo. Aduh, kebo, urang teh geus katindihan ku tangkal ieu 2 poe. Kusabab aya lini. Tah ayeuna mah cik tulungan urang atuh kebo. Ah, urang mah teu bisa nulungan maneh, tembal kebo. Piraku maneh teu bisa nulungan urang. Kadar ge ngangkat nu kieu. Kan maneh teh kuat, gagah, calon raja leuweung, puji buaya ka kebo. Kebo ngerasa bangga jeung percaya diri ku omongan buaya. Kebo gancang-gancang angkat tangkal nu nindihan buaya. Pas tangkalna diangkat, hap! Suku kebo digegel ku buaya. Tulung! Tulung! Gorowok kebo minta tulung bari ruas. Ti kajauhan, encang ngadenge suara kebo anu minta tulung. Teu lila, Jol datang uncal ngaliwat nyamperkeun kebo jeung buaya. Kebo minta tulung ka uncal. Tuluy kebo minta uncal jadi hakim. Sok, urang baik jadi hakim. Tapi urang kudu nyaho kanyudian ti mimitina. Cik balikan deui. Buaya ngalepaskeun suku kebo nu digegel. Tuluy kebo jeung buaya ngulangi kajadian tadi. Buaya balik deui ke tempat mimiti. Tuluy kebo neundeun deui tangkal kana luhureun buaya. Bener ieu teh kajadianna siga kieu. Bener. Bener. Omong buaya jeung kebo babarengan. Tah, tuluy si buaya teh minta tulung ka urang. Omong si kebo nuluykeun carita. Tidinya uncal guat-guat ngajak kebo ingin ditinggalkeun buaya. Jadinya si kebo teh nyakarek nyadar. Yen eta rencana sangkaan manehna bisa salamet. Teu loba omong deui, kebo langsung ngudak si kancil ninggalkeun buaya. Tuguan, ulah ka indit, gorowok buaya. Ngan kebo jeung uncal teu ngadengikeun si buaya. Amanat ti carita ieu, jadi arurang teh kudu nyaho cara balas budi. Jeung tong sok nipu batur bisi ditipu deui. Jeung deui ulah bodoh, bisi dibobodoh ku